Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langkung ti payun simkuring pun iis ngawakilan ti Restu Singgih Wedding Organizer ngahaturkeun hapunten ngadeg di ieu wewengkon sanes bade mamatahan ngojay kamari ampun paralun. Ieu mah urang etang-etang sasarengan Neng Nia enjing bade dirapalan pamugi-mugi aya dina kayaan tartib tur lancar. Ibu bapa nu kusim kuring dipihormat di ieu wewengkon langkung ti payun hay urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah siang ayeuna urang tiasa patepung lawung pamugi-mugi naon anu bakal dipedar dina ieu siraman sanaos sasieun sabeunyeureun pamugi-mugi aya mangfaatna kanggo urang sadaya. Sapertos kauning aku urang sadayana yen dina ieu siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng henteuna dina hiji pernikahan. Ieu mah mung ngarupikeun talari paranti di mana urang salaku urang Sunda bade mungkas mangsa lalagasan teu aya sanesna nyuhunkeun heula dihapunten, nyuhunkeun heula didoakeun ngalangkungan anu disaur pami dimodernkeun dikemas dina ieu acara siraman. Sateuacan dilajengkeun kana acara siraman cuang samikeun heula naon dina acara siraman teh diantawisna aya ngecagkeun aisan katawis Neng masih keneh diais ku mama, masih keneh disarengan ku apa ieu nandeskeun Neng masih keneh ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa kumargi ti kawit dinten enjing mah mama sareng bapa tos teu ngagaduh-gaduh deui ti kawit dinten enjing mah Neng sing bisa lempang sorangan ulah yang deui ngahesekeun kanu jadi indung sareng bapa. Dilajengkeun engke kana ngaras ari ngaras teh asal kecap tina raas anu hartosna upami urang ngalangkung kana cai susukan sok aya cai anu ngan saukur ngabaseuhan kana mumuncangan. Panginten di dinya upami disundakeun mah di mana Neng ngagaduhan karumasaan seueur keneh ngahesekeun doraka kanu jadi indung jeung bapa geura bedahkeun cai soca hideep suhunkeun panghapuntenana. Oge engke diteraskeun Neng nyuhunkeun dihapunten ka kulawargi sadaya anu linggih di ieu patempatan utamina kulawargi Neng anu ngurusanan hideep ti aalit Neng lir nanggeui endog beubeuremna diaping dibimbing. Ayeuna Neng geura suhunkeun karidoanana malah mandar ku ngalangkungan Neng nyuhunkeun dihapunten ka kulawargi sadaya. Oge Neng nyuhunkeun didoakeun pamugi Neng dina enjing bade muka lambaran carita anyar dina alam rumah tanggi pamugi-mugi Neng sing dilubarkeun deui tina sadaya anu janten hahalang gegeuleuh kekeumeuh nu aya dina diri salira. Oge engke dipungkas aya acara siraman hakikatna Neng diibakan ku janten Ibu Rama oge disarengan ku kulawargi sadaya. Hakikatna mugia Allah ngahapunten tina samudaya naon anu aya tumampel gegeuleuh kekeumeuh sadaya kulawargi hideep ngamiangkeun ngabersihkeun ngajajab kudu anu pangsae-saena manawi upami dipedar kirang langkung sapertos kitu mangga ayeuna cangkawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga geulis anaki ngadeg. Bapa aya di payuneun Neng mayun kapalih dia bapa Neng muntang kana tak-tak bapa geulis. Bapa dicepeng lilina punten mamah nangkep ka Neng Nengna ditangkep ku mama anaking jimat awaking kayak sekedap bapana tiasa dipalih payun bapak pun bapana dipalih anaking jimat awaking bebelahan anu dipika cinta ku mamah sareng ku bapa sakitu tahun lamina hidup na kandungan mama sakitu tahun lamina hidup di urusanan kudu jadi kolot ayeuna geus waktuna hidup bade dilepaskeun kudu jadi indung jeung bapa
Gara muntang kana tak-tak bapa. Hidup masih kan di ais kuno jadi indung. Gara lempang munggahan lambaran anyar dina 7 sinjang anu ku hidup bakal kadampa. Mangga bapak ngalengkap. Ari ayun mangga bapak dipalih dia, neng dipalih tengah, mamah dipalih sisi. Anak king cimat awaking hidup di dia masih kena disarangan ku Indo anu sakitu mikanya anak karaos ku hidup taya wates suangeuna. Bapak oge kitu sami geulis. Bapak nyendak lilin nyaeta palita teh anu hartosna rama mah mere pituduh salawasna di jalan kahadean. Tapi teh kawit dinten enjing mah najan mamah sareng bapak leuwang hariwang. Najan mamah sareng bapak hoyong masih kene sasarengan. Tapi dalah di kumaha teh kawit dinten enjing mah mamah sareng bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui. Tanggal walerna cag lungsur kanu janten caroge. Neng salam ieu di urusanan ti alit ku mama. Di caangan kudu jadi rama. Geus waktuna hidup. Geus waktuna hidup sing jadi kulawargi nu mandiri. Mama sareng bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui. Ku mamah ku bapak hidup bade dilepaskeun. Ngalangkungan mamah bade ngecakeun aisan. Bapak bade masihkeun lilin. Mangga mamah dibuka sinjangna bapak kan. Dibika mamah sinjangna. Anak king mangga hidup calik dipalih dia mayun kapalih. Gelis anak king nembe hidup ngadampal dina sinjang anu 7 anu hartosna ieu sinjang katawis ku hidup. Sinjang anu pangherangna, sinjang anu sakitu dipupustina. Ieu silokana ieun mamah sareng bapak. Sakitu mikanya anak ngarupikeun sinjang rajana tapi ku hidup mah sagala ge dipasihkeun ka hidup. Ayeuna coang guar. Ngeunaan naon anu 7 sinjang anu hidup nembe didampal ngawitan tina sinjang anu kahiji. Ngandung hartos yen teh kawit dinten enjing hidup parantos ngagaduhan niat anu sakitu mulyana nyaeta adu nikah kade geulis sing tawakal sing panceg kumargi teu sakedik di mana mungkas mangsa lalagasan muka lambaran anyar di tengah-tengah yang harapan hirup rumah tanggi sok rentas di tengah jalan tapi ngemutkeun di sinjang anu kahiji teu aya sanes hidup nikah teh niat ngan saukur ibadah. Insya Allah pamugi-mugi ngalangkungan niat anu suci ieu salawasna hidup di tangtayungan ku Gusti Allah janten pernikahan anu dipikarido ku Allah ngalangkungan kenging ridho tina janten sepuh ngalengkah nembe hidup dina lembaran anu kadua anu ngandung hartos yen teh kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge teh kade geulis di mana hidup kenging rezeki ulah asa ngaraos rezeki nyalira tapi rezeki sasarengan sing sauyunan sapapait sama manis ulah dugikeun ka seueur pacengkadan tah eta lembaran anu kadua. Lembaran anu katilu ngandung hartos nawa itu sapertos tadi sakedik diguar dina lembaran anu kahiji dina niat anu sakitu mulyana tangtosna hidup bakal mayunan ujian cocobi sareng kasedih kade geulis sing teteg sing panceg supados hidup janten pernikahan anu sakali saumur hirup kumargi ieu bentengna hidup dina mayunan sagala hirup huripna hidup. Oge lembaran nu kaopat ngandung hartos aya 4 madhab anu ku hidup bakal kapayunan ngalangkungan kidul kulon wetan sareng kaler kade geulis di mana hidup milarian kipayah milarian rezeki lengkahkeun sampean anu kanan anu hartosna pamugi hidup sing salawasna ina jalan Allah milarian rezeki sareng nafkah anu halal amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge lembaran anu kalima nyaeta papagon agama
salat anu 5 waktu di antawisna nyata rukun Islam teh kade ngemutkeun deui hidup ti alit ku mamah ku bapa dititipkeun disakolahkeun ku hoyong-hoyongna janten murang kali anu soleha buktoskeun dina lembaran anu kalima ti kawit kahiji dugikeun kanu kalima lajeng lembaran anu kagenep oge sami rukun iman anu kedah janten bentengna hidup buktoskeun janten murang kali anu soleha anu dipikahoyong ku mamah sareng ku bapa ti alit duwikeun kadetik ayeuna hidup ni sakitu dipika asih dipika nyaahna buktoskeun hidup tiasa janten murang kali anu soleha anu tiasa nyengitan kanu janten kulawargi pamungkas lembaran anu ka-7 tutup waktu kahirupan anu hartosna yen sing sadena jalmi nu kemelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah sareng Sabtu beral anaking gerak miang gerak muka lembaran anyar kabagjaan nyerengan Bismillahirrohmanirrohim ayeuna hidup mangga gerak mayun kapayeunaan mamah gelis Setecan hidup sungkem cepeng heula tangan mamah ku hidup gelis dua panangan mamah cepeng ku hidup geura tetep rarai mamah gelis tinggal soca mamah tinggal damis mamah tah ieu kanya hati Allah anu dititipkeun ka mamah kanggo ngajagi hidup mamah sakitu hesena sakitu capekna urusanan ka hidup tapi teu kantos mamah nyarioskeun yen mamah teh capek teu kantos yen mamah nyarioskeun yen mamah teh nyeri neng sering nyentak kanu jadi indung neng sering benduk kanu jadi indung gelis anake najan mamah teu kedal tapi eta nu ngalantarankeun Allah benduk eta nu ngalantarankeun pantu surga katutup anake jimat awaki teu sakedik di mana bade mungkas mangsa lalagasan mamahna tos dipundut ku Allah gerak tinggal gelis ieu rarai mamah kacapek mamah raoskeun emut-emut anu salami ieu neng seueur ngarahetan kana manah mamah urang masuk kantun raosna urang masuk kantun raosna teu emut kumaha mamah ese capek nang urusanan urang ti aali ayeuna cuang guar satecan hidup sungkem ngawitan hidup aya salapan sasi lamina na kandungan mamah sasasi hidup ngaherang 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngorang 8 bulan hidup gubrak ke alam dunia bari dibarengan ku getih nu lalambaran anak king jimat awaki waktu semamah ngababarkeun hidup ngandonkeun nyawa harita saumpamina aya nyawa anu kedah dipilih Gusti salametkeun pun anak wios abdi Gusti eta mama saatosna hidup babar ke alam dunia hidup nyusuhan ka mamah 2 tahun lamina upami di etang gelis sabaraha literan cai susu mama sabaraha literan cai susu mama geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi kolot geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi indung kumaha saumpamina sateuacan hidup pieunkeun di hapunten mamah tos dipundut ku Allah anak sedengkeun dina katerangan nandeskeun yen karamatna nu di alam dunya nyaeta indung hidup bagja ayeuna hidup masih keneh ditepangkeun sareng mamah anu hartosna panto pamuka lawang surga masih keneh kabuka kanggo ngalangkungan dina alam kabagjaan alam rimbitan sagara rumah tangga ayeuna kanggo muka panto surga eta hidup mangga gerak kedalisan gelis gerak nyarios ka mama suhunkeun panghapunten suhunkeun karidonana sareng emut-emut bisi salami ieu neng aya nu kahihilapkeun ngagaduhan doraka nu pangageng-agengna kanu jadi indung ayeuna mumpung hidup masih keneh sasarengan ditepangkeun sareng mama anu sakitu mikanya anak ka hidup sok ayeuna hidup mangga gerak nyarios mama abdi nuhunkeun dihampunten telah hidup kabati kumaos bisa doraan sareng hese ka mama
tarima. Abi bisa ukut biasa ngadoa pangugi terus kasayan mama digentar ku Allah sing mama panjang yuswa pindah sepuh salajengna doakan mama abi mah bisa sareng mama mugi-mugi jodoh abdi lagi sejati anu tiasa ngateraskeun ka nyawa mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis sungkem ka mama, gelis mangga. Usapan mama, tuang putra. Mama, sakali deui abi tidak tahu aku. Hapunten ka mama. Abdi nu salami ieu seueur ngahilapkeun ka mama. Abi anu salami ieu seueur ngahesekeun ka mama. Ampun mama, upami aya kecapan nu leuwih mati tibatan kecap ampun. Naon nepi kecapeunana? Hatur nuhun mama, sadaya kasayan mama katampi. Sadaya kanyaah mama ka abdi katampi. Pamugi-mugi Allah ngawalas ku awal mama anu sakitu seueur anu sakitu saena. Abi ngasyukur tiasa ngadoa dugi ka mana ge amboy moal tiasa ngabalas kana kasayan mama. Doakeun mama, pamugi-mugi rumah tangga abdi enjing sing salawaseun aya dina kabagjaan ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten ti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geus cengkat dirangkul mamahna ku hidup geus mangga. Dedeh teuing anak king jimat mama. Asa cekeneh mamah ngalahirkeun hidup, asa cekeneh mamah ngurusanan ka hidup. Ayeuna hidup geus jalugjug jangkung, ayeuna mamah tos kedah dipisah sareng hidup. Anak king cimat awaking, najan tadi penta hidupku mamah dihampura pisan. Najan tadi penta hidupku mamah didoakeun pisan. Najan dikawit enjing mamah tos tengah gaduh-gaduh deui, tapi sing yakin salawasna kanyaah mamah nyarengan bagja hidup bagja mamah. Bral anak king pamugi hidup sing salawasna kapendak lawang pantos surga kabagjaan didoakeun ku mamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkat disun taar mamahna ku hidup. Doakeun neng bari neng ngesun kana taar mamah. Ieu mamah pamugi sing dugikeun ka sepuh disehatkeun, dugikeun ka sepuh mugi sing diberkahkeun tina sagala rezekina, digampilkeun milik rezekina, disehatkeun tiasa sasarengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng damisna gelis, damis mamah ku neng disun. Alhamdulillah hirobi gentasan ayeuna taar neng ku mamah disun. Mangga mamah doakeun bari ngesun taar neng. Anak king ieu mamah kahidap pamugi ngalangkungan mamah ngesun kana taar hidup sing janten siloka sababia mamah ngahapunten tina samudaya kalepatan pamugi hidup sing janten murang kali anu suci deui sapertos ngawitan hidup gubrak ka alam dunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Damisna mangga mamah anu kenca sareng anu katuhu. Alhamdulillah. Mamah mangga mamah ngadampal sampeanana. Istighfar heula geus 3 kali. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mangga geulis candak cai sareng kembangna mangga sing seueur geura seungitan dampal sampean mamah ku hidup mangga bersihkeun raoskeun tiisna ieu cai, raoskeun ta ieu dampal sampean ieu dianggo kanggo ngalengkah dina salami ngurusanan ka hidup teh kawit hidup gubrak ka alam dunya dugi kadanget ayeuna. Sampean ieu anu dianggo kanggo ngajagi hidup pencetan heula geulis bil hidup tos lami tekan tos mencetan ka mamah. Ieu kanyaah ti Allah anu dititipkeun ka mamah kanggo ngajagi hidup. Pamugi-mugi ieu sampean ieu anu bakal engke mukakeun lawang pantos surga. Syariatna hidup ayeuna ngabersihkeun dampal sampean mamah. Hakikatna pamugi Allah ngabersihkeun deui tina sadaya anu janten kahalang doraka gegeuleuh kekemeud anu nyampang dina diri hidup ngalangkungan hidup ngawasuh ngabersihkeun dampal sampean mamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dialap geus.
sungkem gelis kana sampean mama mangga. Mama, usapan mama mastaka tuang putra. Mama, sakali deui abi da tahu aku hapunten rumaos abi anu salami iseur ngarahetan. Abi rumaos salami iseur ngahihilapkeun kana sadaya kesayan mama. Mamah nupangnya anak, mamah nupang bela anak, mamah nupang capekna teu aya, nupang sagalana iwal ti mama. Rumaos abdi seueur doraka. Teh kawit ayeuna mama, abi hoyong lubang. Tina sadaya doraka ti mama. Upami aya kecap anu leuwih matih tibatan kecap ampun naon pi kecapeunana. Ampun mama pamugi mama. Ulah aya gantar kakaitan. Kersa ngahapunten tina samudaya doraka abi. Teh kawit lahir dugi ka ayeuna anu ngan saukur ngarahetan sareng ngahesean ka mama. Hatur nuhun mama sakali deui tina sadaya kasayan mama pamugi mama sing digentos ku Allah tina samudaya kasayan manu parantos dibuktuskeun kanggo mikanya abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geus cengkah dirangkul deui geus mama aku hidup mangga tanggap mama. Dedeh teuing anak mama. Hampura geus mama ge ukur sakit din mai kanya akaida. Hampura anak hidup sekali di ku mama dimiangkeun dihampura pisan dijajab kudu anu pangsaya-saya pamugi hidup sing salawasna kependak lamang pantos surga kabagjaan. Mama ridho gelis mama ridho hidup kan nitip mama hidup sing jadi anak anu soleha anu tiasa nyengitan kana jadi indung jeung bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkah ayeuna geura tepangan ramah hidup gelis mangga. Satu ajan hidup sungkem cepengan heula geus panangan bapa ku hidup mangga. Dua panangan bapa ku hidup mangga cepengan tetep berarai bapa ku hidup sing antep geus sing panceg sing tetep tah panangan anu dicepeng ku hidup tinggal ieu soca bapa ieu rarai bapa ieu pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik ngadidik ka hidup. Ayeuna bapa katawis kumaha capekna bapa taya berang taya penting ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup. Aya anu dirasa oge teu dirasa. Saya kasayang Bapak digentos ku Allah. Bapak simpan Jang Yosua doakan apa? Atur nuhun Bapak. Atur ngurus abdi, ngerawat abdi. Rumaos abdi seueur ngahesekeun ka bapa. Hatur nuhun Bapak tina sadaya kasayanana. Hatur nuhun tina sadaya kasayanana hapunten abdi teu tiasa mulang tarima. Pamugi-mugi sadaya kasayan Bapa ku Allah digentos ku amal anu satimpal Bapa sing sehat dogikeun ka sepuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkat dirangkul bapakna ku hidup gelis mangga. Dedeh teuing anak asa cekene Bapa masih kene urusanan ka hidup. Asa cekene Bapa ngarawatan ka hidup. Bapak masih kena lewang hariwang bade pisah sok sieun hidup aya dalah di kumaha rek hirup jeung batur. Bapak masih kena hoyong susonoan sareng hidup. Tapi ayeuna geus waktuna. Bapak kedah pisah, bapak terus teu ngagaduh-gaduh deui. Anak bapak masih kena abot, hayang hoyong masih kena sesarengan. Tapi ayeuna bapak nyadar, bapak ngan saukur katitipan kanggo ngajaga hidup. Bral anak kawit enjing najan bapak terus tengah gaduh-gaduh deh tapi sing yakin salawasna doa bapak nyerangan kanggo hidup bagja hidup bagja bapak ku bapak didoakan pisan ku bapak enjing hidup pada diwalian pamugi-mugi picargeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka nyaah bapak bral anak king amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkat disun tar bapakna ku hidup sok mangga geulis doakeun ieu ramah hidup kacapekna sagalana taya wates wangeuna doakeun pamugi-mugi doa ti murang kali anu soleha anu tiasa bakal ngahampang himpingkeun tina sagala rupina dunya rau akhirat salawasna aya dina ridho Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Damisna mangga neng
Alhamdulillah gentosan ayeuna taarek neng ku Bapa disun. Doakeun Bapa ngalangkungan doa tinu janten sepuh. Mugia doa ieu sing mustajab, sing janten cukang lantaran hidup janten murang kali de anu bersih suci sapertos ngawitan hidup gubrag ke alam dunia anu lubar tina sadaya geugel kebedah halang dosa tinu janten Bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ayeuna neng ayeuna diwasuh dampal sampean ramana. Mangga nyandak caina gelis sok sareng kembang ieu ge silokana kembang anu kenging ngadoaan disarengan cai anu sakieu tiisna pamugi ieu oge sing janten siloka ngalangkungan hidup ngebersihkeun dampal sampean anu janten rama. Ieu mugia hidup sing janten siloka bersihna deui diri hidup tina sadaya anu janten hahalang kokotor dosa tinu janten sepuh anu ngarumaoskeun salami ieu hidup seueur ngarahetan seueur ngahesean. Mangga bila bade dipencetan heula geulis tah ieu sampean rama hidup anu dianggo kanggo ngajagi hidup teh kawit gubrag ka alam dunya dugi kadanget ayeuna. Pamugi sampean ieu sing salawasna aya dina panangtayungan Gusti Allah janten cukang lantaran pamuka lawang pantos surga kanggo muka lambaran anyar dina alam rimbitan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dilap mangga Bapak kapali handap deui ning sungkem geulis kana sampean rama. Mangga Bapak sakali de abi neda tawakuf sakali de abi neda hapunten tina samudaya kalepatan rumaos salami abi nu seueur ngahilapkeun rumaos abi nu salami seueur ngahesekeun ka Bapa. Kanyaah Bapa ku abdi katampi, kanyaah Bapa ku abdi karaos sanaos abdi sering ngahilapkeun tapi eta abdi anu salami ieu tiasa dugi kadanget ayeuna kumargi cukang lantaranna sadaya kersaning doa sareng pengorbanan ti Bapa. Abi ngasyukur tiasa ngadoa pamugi sadaya anu ku Bapa parantos dipasihkeun ka abdi digentos ku Allah Bapa sing sehat walafiat panjang yuswa urang sasarengan dugikeun ka sepuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkat. Alhamdulillah dirangkul Bapa anakku hidup geulis mangga ditangkep sok anak king mengpeng kene hidup tiasa sasarengan sareng rama kumargi teu sakedik di mana bade mungkas mangsa lalagasan nyuhunkeun dihapunten sepuh natos dipundut ku Allah tapi hidup bagja hidup disarengan ku karamhatna anu hartosna panto pamuka lawang surga masih keneh kabuka anu saageng-agengna suhunkeun ridona suhunkeun karidoanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga rakana tiasa kapali biasa sekedap wies duanana rakana sadayana kepatanana mangga neng calik palih ditu mangga rakana kapali dia calikna neng salem ka teteh sareng ka aa sarengkeun besok kajejer besok calik a mangga calik a tawies ya neng kapayun sakedik geulis gubragkeun mastaka hidup dina pangkonan teteh teteh sareng aa ngusapan ka neng mangga usapan nengna ku aa teteh aa abi nyuhunkeun dihapunten rumaos salami abi sok seueur ngarahetan ka teteh ka aa rumaos salami abi seueur silih benduan sareng teteh sareng aa tikawit ayeuna abdi hoyong ngarobah adat tikawit ayeuna abi bade pisah sareng teteh sareng aa kumargi abi parantos ngagaduhan rumah tangginya lira abi uang sasarengan tikawit ayeuna sasarengan ngurusanan mamah sareng bapa pamundut abdi pamugi teteh sareng aa sanaos urang tos pisah
Pamugi urang ulah nepikeun ka pegat jeung dulur. Pamugi urang sing janten kulawargi anu rukun akur dugikeun ka sepuh. Juang silih doakeun soge salajengna pamugi-mugi becargan abdi enjing ku teteh sareng ku ahoyong didoakeun mugi sing janten caroge anu tiasa nyaangan nyengitan akur sareng sadayana oge pamugi rumah tangga abdi sing kalebet kulawargi nu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkat dirangkul nengna ku teteh sareng ku aa sadayana mangga ditangkep nengna ku sadayana. Dedeh teuing anak king dedeh teuing raya teteh sareng aa hampura teteh jeung aa ge kahidap sok seureung ada mal kalepatan urang sok silih paseaan urang sok silih badan tikawit ayeuna urang cuang silih lubarkeun tikawit ayeuna urang cuang silih lubarkeun pamugi-mugi urang sing salawasna sing janten murang kali anu dipikarido ku Allah anu tiasa nyengitannya angan anu aku rukun sareng kulawargi juang sasarangan ngurusanan sepuh pamugi-mugi tikawit enjing urang parantos ngagaduhan rumah tanggi nyalira juang silih doakeun sing salawasna kulawargi urang sasarangan sing aya dina ridho Allah sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mangga neng di palih tengah aa sareng teteh dirangkul mamah sareng bapakna mangga neng di palih tengah neng mayun ka mama mangga teteh sareng anu dua adi di palih ditu nu dua di palih dia mangga teteh palih dirangkul mamah sareng bapakna sasarengan kulimaan mangga mangga ditangkep mamah sareng bapakna sok sadayana. Dedeh teuing anak king jimat mamah sareng bapak hampura mamah jeung bapak ge nganukur sakieu dina mikanya akahida hampura bapak nganukur sakieu mikanya akahida mamah jeung bapak nitip hidup sing jadi anak anu soleha hidup sing jadi anak anu tiasa nyengitan kanu jadi indung jeung bapak mamah jeung bapak nitip hampura anak nitip jaga hidup ulah ngadahaku adi payunan Gusti Allah tina samudaya kasar kalepatan sareng kasalahan mamah jeung bapak dapon sakieu kayaanana salajengna hidupku mamah didoakeun gerak miang muka lambaran sewang-sewangan dina alam rimbitan mamah jeung bapak ngasyukur ngadoakeun mamah jeung bapak ngasyukur nitipkeun pamugi doana naon anu ku mamah ku bapak pamugi sing dugi janten sababiana hidup kapendak lawang pantos surga sing sadayana janten kulawargi anu dipikarido ku Allah sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geulis mangga neng alhamdulillah mangga teteh sareng aana tiasa kapalih handap deui mangga cekap neng tepangan ka sepuh-sepuh neng mangga neng tepangan ka emak ka bibi sungkem gelis tepangan sepuh-sepuh hidup
mama sasarana. Bapak dipalih dia supados katawis kana kamera. Cepengan mas taka nengna ku bapak. Iya ku tangan kanan nyepengna. Tah mas takana cepengan. Ku bapak doakeun heula bapak. Bapak ngalangkungan ieu dina bade ngebersihkeun tina sadaya janten hahalang gegeuleuh kekemed pamugi sing janten silokana hidup bersih deui tina naon anu janten hahalang hidup dina rumah tanggi. Mangga bapak dibanjurkeun bapak disiramkeun kana mastakana oge kana salirana nyandak deui bapak. Nyandak deui bapak mangga kana tak-takna kana salirana kana sampean bapak mangga. Alhamdulillah cekap bapak mangga ditangkep neng ku bapak doakeun bapak tuang putra amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mangga bapak mangga mamah nyandak cepeng mastakana ku mama doakeun heula mama ieu cai pang jajab cai pang bersih tinu janten sepuh pamugi ieu sing janten sababia cai anu ngarga sukma cai pangolokan pamugi sing seueur anu mikawelas seueur anu mikaasih dina sagala hirup huripna. Mangga mamah disiramkeun kana salirana kana sampean sing bersih sing baseuh cai kaheman tinu jadi indung cai pangjajab pangdoa tinu janten sepuh. Insya Allah hidup sing janten murang kali anu bersih deui anu taya dihahalang sing dilancarkeun dina sagala rupina amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mamah mangga dirangkul nengna ku mama mangga ditangkep mangga tangkep nengna doakeun mamah tuang putra bade lepas ti mamah kanyaah mamah karido mamah kaikhlasan mamah dina ngamiangkeun pisah sareng anu dipikaasih pamugi sing janten buktos sing janten murangkalih anu sapagoda sareng papagod agama orge anu dipikahoyong murangkalih nu soleh anu baktos kanu janten ibu Rama amin ya Allah rabbal alamin. Mangga cekap mama tetehna makna mangga anu sanesna nu bade ngaibakan kapalih dia mangga teteh mangga kapalih dia mangga kapalih dia sadayana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga aa teh palih dia. Mangga aa nyandak caina doaan heula ku aa dicepeng mastaka nengna. Mangga candak caina cepeng mastaka nengna ku aa doakeun ku aa ti palih dia aa supados ka kamera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Mangga salim neng ka aa neng. Alhamdulillah cekap mangga bade saha heula mangga. Salim neng alaihi wasallam. Mangga teteh ya habibi ya Muhammad ya arwah fi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanyaah tinu janten raka saderek anu sakitu mika asih mika cintana. Mangga teteh mangga. Mangga salajengna tiasa kapali dia nu bade ngaibakan mangga. Mangga nyandak atas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana kahidep ngamiangkeun, sadayana kahidep ngajajab, ngabersihkeun. Pamuga hidup sing bersih. Ulah aya dihahalang gegeuleuh kekemeud. Anu janten pangbaluh dina mayunan hilup laki rabi, pamuga sing janten niat nikah anu sakali saumur hidup. Mangga sungkem gelis. Mangga Muhammad. Mangga kapalih dia anu bade ngaibakan, mangga. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mama aya keneh aya atuh mangga pilih aya nu bade atos sekap upami atos teteh sareng AA sareng mama aya di dieu heula sadaya kanggo dirangkul heula. Mangga teteh sareng AA, mama sareng apa mangga aya di palih dieu heula sakedap. Mohon mangga. Mangga saurang deui mangga ka palih dieu. AA sareng teteh sareng apa sareng mama mangga. Mangga galis mangga nyandak heula neng ngaibakan heula sakedap. Mangga doakeun pamugi ieu cai pang doa tinu janten kulawargi, cai pang jajab ka asih kapingan hidup sing dicaangkeun. Tas cekap ya mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. AA sareng AA tiasa dipalih dieu. AA sareng AA di sarengan di sampingna teteh sareng mama. Dirangkul ku teteh ku bapak. Ulah kursi nama neng na wae. Teteh na. Dirangkul mangga teteh dipalih dia. Anaking ieu mama sareng teteh hidup ngemutkeun deui ti aalit di ais di nangna nengne dipika asih lir nangga indok babereumna ngarupikeun ngais pamungkas tinu janten kulawargi teu kawit enjing mah hidup sing bisa lempang sorangan ulah yang di ais kudu jadi kulawargi anu hartosna hidup sing janten kulawargi anu mandiri ulah yang dengesekeun kanu janten kulawargi cekap alhamdulillah. Mama sareng bapana di dieu heula ditempelkeun rarai mama sareng bapak ka rarai teteh mangga tempelkeun mangga mama cepeng damis mama tingali alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Disun alhamdulillah cekap mangga ayeuna kapalih ditu deui mangga tiasa calik deui. Mohon atas ke bade sawer heula neng kapalih di heula neng. Neng kapalih takedah. Oh iya hiji deui aya sinjang nu bade dialungkeun sakedap.
di sing sina alit teteh bantos sina alit melit-melitna supados kengingna ku kekus nyalira. Di singna alit diputer-puterna. Alhamdulillah cai soca kasedih dicampur sareng kabinga pamugi-mugi mangga sok. Di alit-alit tadi belit-belit neng. Di belit-belit. Tah di belit-belit gitu. Sok tah belitkeun, puterkeun tah gitu supaya saking kengingna nyalira. Teteh teteh mayun ka dieu nengna mayun ka dieu supados tah. Pangdoa ti sadayana ieu bade miceun gegeuleuh kekemeud silokana aya sinjang anu bade dialungkeun pamugi-mugi ke upami anu kengingna nu teu acan nikah sing enggal kenging jodona upami anu tos nikah sing langkung langgeng. Siap? Siap? Siap ke heula ya? 1 2 3 sok ah. Sok ayeuna dicepeng neng nyarepeng teteh aa nyarepeng sok saweranana sadayana nyarepeng sadayana siap di dieu aya artos semua di awur-awur pangdoa ti sadayana pamugi-mugi ku ngalangkungan artos nu bade diawurkeun ieu sing kagentasan ku rezeki nu mang pirang-pirang berkah salamet seueur milik rezekina. Seueur milik rezeki siap kamera siap mangga tangan katilu cuang awurkeun sasarangan siap 1 2 3 wur awur sawerna di awur-awur wur di awur sawerna di awur-awur pangan alhamdulillah janten raja sadinten alhamdulillah cekap aya keneh eta naon eta manawi cekap rengse tina acara awit dugi ka akhir mangga neng tiasa dicanda ka bumi. Teteh dibantos muka anak atas bade popotoan heula oh mangga bilih bade popotoan heula kela sekedap mangga bilih bade popotoan heula momen keluarga mangga sok di mana oh 500. Alhamdulillahirabbil alamin sakitu anu kapihatur dina runtuyan acara adat siraman ti awit dugi ka akhir simkuring pun iis atas nami Restu Singgih Wedding Organizer ngahaturkeun nuhun tina sadaya kapercantan sareng kerja samina hapunten boh bilih dina prak-prakanana kirang sapagodos akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.